Ai budak geus gede. Budak aing mah tuh cerdas deh. Pintar budak. Teuing kumaha eta budak alus cerdas nyalan aing. Aing mah teu percaya budak mana cerdas. Kelas 1 SD cerdas. Mana sakitu balagugna budak cerdas. Gitu apalun mana mah cerdas aing mah. Aing percaya tah aing Mana mah sih? sumpah. Bukat ku cerdas-cerdasna budak aing mah murukan kumaha asup ranking wae. Teu apal. Lah aing mah perlu bukti Kang Den bukan janji. Lah nyaho aing budakna nya kasep sarua kitu jeung bapakna. Buktikeun jali aing maneh. Sok engke tingali. Tuh geuning budak datang sok ka dieu jang. Teu percayaeun maneh mah. Pak, duit beak. Tak jajan. Aja si pinter teh. Iya, Yo. maneh teu percaya. Aing pinter-pinter, Pak. Nah. Ngan tak jajan, beak bekel. Ah iya duit mah ngan ulah ngerakeun geus ear teh cerdas maneh teh sia. Heeh. Ulah ngerakeun ka aing. Heeh. Ini Lamun maneh teu cerdas atawa teu bener nilainya sia ulang aku bapak ka aing. Siap. Ulang aku bapak cenah Siap, sia. siap, siap, siap. Siap. Pak, anak ini telah pamit Oh, sekolah. sok kade sia. Ya. Buktikeun jang. Tas samleh benerkeun. Yang kade tah. Lamun maneh nilaina goreng tok nyebut bapak sia. Siapa? Saten. Saten. Ujang balik yuk. Duh. Nah, budak aing jadi kitu. Jadi culangung gitu Mang Saden. Teuing aing raka budak Budak jadi nyebut ngaran. Dididik, didinya gitu. orang teuing jangan aja di kitu budak teh. Ayo. Teuing. Goruan. Jang, ka dieu. Aing nama jadi gitu, itu kunaon teu sopan gitu. Apaan cek bapak? Lamun nilainya goreng, diajarna goreng, ulah nyebut ngaran. Cuma dipanggil ku sarden. Jadi sarden. Tinggali. Betul opat. Gua ina Pinter opat. Pinter, Teh. Gua belar.